Tuh gening besti bade nutup warung teh kalah aya deui nu jajan seblak. Alhamdulillahnya ieu teh da rezeki besti nu jajan teh. Tah ieu teh sekitaran tabuh 11 siangnya abi teh bade nutup soalna abi teh bade kauleman heula ceng engke tabuh 12 dibuka deui da moal lami ceng kaulemanna ge. Tapi ieu teh nu jajan seblak cenah ladangan heula cenah abi cenah teu kiat hayang seblak ieu cenah nuju panas poe kieu mah. Tah singkat cerita ku abi teh di ladangan nuning ieu si seblakna teh anjeunna teh nyanak mangkok ti bumi. Tah di dieu ge abi teh entos beres dangdannya ieu teh tuh entos so cantik we pokona mah tos beres dangdan ena mah urang ngantosan heula we besti-besti nu bade kauleman ku abi diantosan di dieu ngarah angkatna sareng soalna ieu teh bade kauleman na ge da mapah da caket besti cuman mapah oge da mapai jalan satapak ieu mah nya teu kedah bawa kendaraan ieu mah 5 menit oge dugi duka 10 menit gitu dugi. Tah ieu perjalananna teh sapertos kieu nyorang tanjakan nyorang pudunan pokona mah jalanna teh berkelok-kelok we berliku-liku jiga kehidupan besti. Tah ieu di dieu abi oge nya tuh hengkot kapanas ieu teh ari tabuh 11 teh atuh keur meujeuhna. Singkat cerita ieu teh entos dugi we di tempat uleman. Tah hayu ayeuna mah urang sasalaman heula ka panganten nya. Terase urang nyanak emam. Tah ieu emamna abi mah sapertos kieu nya di dieu emamna ararenak sia besti kakaraeun di tempat hajatan emamna arenak kieu. Atos we beres tuh nu dangdutan geliren heula teu hilapnya pangantenna dipoto abi ge sami hayang dipoto tapi henteu jeung panganten ieu teh isin.